Ira. Iraha. Iya ini. Aing mah. Kana naon? Teu bebeja dan kumaha dadak ini teh atuh. Atuh yang laporan heula ka saya naon teh. Ini kumaha atuh ya aduh aing. Tapi ka mana ieu na? Orang susul kumaha nya? Beja-beja dek ini Ke pokoknya sudah kumaha dicarek hese pisan udah ada si Mimi teh aing ieu. Jadi angkat geus jauh meureunannya di kana. Kumaha atuh ya atuh Pak Kades aing masih tepuk ya. Geus ge ana mah orang balik heula we. Ke mana Pak Kades? Bapak ngomong bobi heula loba aya dicaritaeun abdi teh ieu masalah. Ah itu kumaha si Mimi atuh. Mikiran teuing itu mah majik antep mah majikan. Ayo. Yuk, enak mau istirahat di lah di bumi satu orang ya lah cai-cai. Di lah Pak Kades Di bumi. dan kuat beneran. Lagi dia wae. Aduh. Astagfirullah. Kunaon atuh jeung sirah di dagor-dagor sagala. Aduh. Kali teh tambah nyeri. Iya na sirahna maksudnya. Naon teh. Enggak saya nama ulah loba pikiran. Geus antep we kahayangna kitu tong loba pikiran teu dijieun pikiran gitu mah. nya geus tong di pikiran wae meureun ka hayang pon majikan. Kumaha atuh nya si Mimi teh. Apa cai heula atuh cai. Abi geus makan bunga teh kan. Abi mau bisa lami teh. Iya topi tinggalin tuh, tinggal mana ya topi? Jika dia masih pas Rabu berenang. Ka mana tuh ayeuna teh? Ada nyenak topi berenang jeung nyusulan itu budak bisa kaburu mulan. Mulang, bukan bae sok mulang tapi angar olah loba pikirannya. Ya tong di pikiran lah. Ya, aku apa kasih? Abi mau salaminya itu budak bisa dicuri aduh beunang. Nya atuh. Bae teh cai-cai acan atuh deui. Ya sore dijajabkeun mah. Bisa, kuat. Si Mimi jeung ini teh nya duh ayo kumaha ya budak teh nu ngurus. Loba uruskeun deui. Pusing Mimi. Mimi. Ah aing pusing. Buah. Aya naon atuh ngarerewan? Aya kang ngobrol. Aya. Sok antos sauran heula. Aya naon mana sing ada luas mending urang belum hampura kang. Tuh. Kunaon nih eta banget pinyol gitu. Kurang teh misa si Dadang jeung si Ucup gerelut di ditu. Gelut di mana di mana? Tuang tiru kan. Kan atuh tukang udah susul. Rasalina lah kan ya. Aduh ieu ngan lieur kieu. Ulang mah ulang datang dulu. Sok. Orang dulu gitu yang sudah ada. Mana? Itu di situ. Ayo aturan udah yuk susu yuk. Ayo. Kebenaran. Ayo. Cuk. Dia lapor ke Kades ya. Oh, ayo Iya, tuh. Ayo benar. Kang. Enak deh. Aduh, kehet Kang, enak si Johnson ku jurig. Jurig dan naon Oh, di Johnson situ. dia. Di dia gitu. Dia karek dia. Oh, aduh. Kayak mana dia teh? Liar sih ngomongnya teh. Naon maneh? Dia kegelut jeung si Ucup, si Johnson eueuh. Nah, bisa gelut kitu kumaha? Oh, teuing ayo orang tanggal. Ayo susul jeung dawek. Ayo susul. Wah, ya pancip lagi gitu. Bahkan ya. Ayo tanya padanya.
sahaja Pak Hansip. Aduh, tulungan teh. Ampura. Ayo Hansip. Kita jadi labu atuh. Ya Pak Hansip urang teh na mah geus nyaho euy sahaja meret teh. Saha? Ieu urang dulu jeung jamretna. Kos ucup. Tong gitu atuh caranya jadi labu. Oh, hampurat ih. Hampuranya Pak Hansip. Tolong pergi carekan. Saya kasih kades enak buru. Ayo hampurannya. Kebalah tuh. Bisa baiklah kue ke urang we sorangan we. Soalnya pada hari kue. Urang balik ka imah nyarang diri awak ieu. Hampurannya dia. Soalnya tinggal bae urang sorangan we. Itu kuat urang hayang wandoa sanongtot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ayah, Kela. Kela. Ya Jasmine. Mereka main ngaos. Mereka ngaos. Ayo tuh nyawa. Yuk. Adanya. Assalamualaikum. Salam. Hamid, ya Hamid, ya. Saya. Aduh. Bau pikirin lampu segala. Aduh, lompatan Bob atuh Bob. Aduh. Si Mehmet telepon Hamid kayak saya meluncur Met. Iya, kita si Ucup, anak di api, Pak Kades. Sarua ieu ge si Mehmet ya. Geus atuh. Ngomong eta mah dia. Ayo orang tadi tuh lah. Aduh, aing dinya jeung lulumpatan sagala loh. Aduh. Ayo rusuh lah. Gimana tinggalin suai sih tuh nyalian wae. Coba diketrop sugan araya. Bu. Mana ya? Ada ayah. Oh, iya. Iya, aya periode. Biasa ngobrol sakedap. Mun. Ada langsung aja. Bisa berwaktu. Mohon ya teh, abi mau ada salaminya ya rada langsung ya teh ieu umurang kali teh dadang teh kamari teh. Ngalakukeun ieu pejamretan di rombongan. Enggak gitu-gitu apa orang kalinya. Mohon tah ayeuna eta teh sok sareng saha deh gaul nanti di dia teh tah. Gimana serangan sang Kang Bob? Kang Bu. Abi ge, ya Pak Kades sang Kang Bob. Atuh anu kieu we urang meluncur ka rumahna Kang Bob ya. Itu bisa gabung jeung angka. Ah gitulah nya gitu. Tabu gewe lihat sahur ka dadang ku komi aya tapi warang ka bumi abi tapi ka bumi Hansip nya. Ayeuna diantos gitu nya secepatna orang ngobrol gitu nya. Abi mau teh salami bade ka bumi Kang Bob nya manu aya nya. Punten Pak Kades. Mohon. Tuh, itu teh masih kene garapun urang kene. Oh, itu mohonnya. Tahun hareup insyaallah kurang beberes ya. Ya mana rumahna teh nu mana Kang Bob? Iya, sebenarnya mah saudara keluarga mah. Oh, Iya, seneng gue teh. cobi-cobi atuh unjukkan mana we. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbina Kang Bob. Ayo kemun aya. Teu aya pergi naon? Iya, percaya kepada Aya periode heula. Oh, bentar tanya. Ya, apakah? Iya, punya nyampe tapi teh terus di Bumina dagang, terus ngobrol jadi panjang lebar. Terus langsung ke dia, dari teh, malah langsungnya dipersingkat tehnya sepados kenanya kolong kana waktu. Sahur ya, sahur anta orang ata gua dangu gitu. Ai dadang teh sering sarengan Bob. Tah dadang teh kepenak ku ieu nanti ku ucup parantos ante kepenak teh ngajamret ya. Mohon aya jamretan kamari teh. Sarangan sarungan ieu Kang Bob gitu. Beli kayak nak macet beli kayak uwi.
waktu sekene kakek sang panggil tapi tadi Nah gitu lah. yang pernah kita yang ngobrol ngumpul ya Nah gitu lah. ya Enggak soalnya ieu masalah eta mah abi mah kirang terang. oh, gitu. Nah, tapi kita yang lami ngobrol di DT ada kemate di sukuhan. Kemate di sukuhan jadi mau bisa rame itu ya. Iya, mata abi mau langsung angkatnya dari sukuhan gitu. Ya tapi kalau ikut salahnya beri angkat itu. Ya soalnya ya tugasnya makan. Mohon itu ya duduk dan kenen sana suatunya. Mohon. Mana itu bedanya? Betulnya kayak sahur kan nanya betulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, punten ya, ketelatun lebih kapan hujan. Oh, gimana berang wae cuma insong. Berarti Mohon Pak. Era bukalah surat Al-Fatihahna. Ya Pak Ustaz atas. So, ngaji bebarengan. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dallin. Amin. Nah, emang geus sakitu heula ngajina. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, ieu naon? Ya ya bari taroskeun. Oh, nya sok cari kan tuh. Naon kayak taroskeun teh? Iya, iya teh Pak Kades datang ka imah. Nanyakeun si Dadang. Kenapa si Dadang? Si Dadang jadi jamret di kampung orang sampai gawe jeung Kang Bob. Ya bener eta teh teu. Dukanya mah saha eta mah abi teh terang, anggur mata di oge Pak Kades ka dieu naroskeun eta. Abi teh kirang terang. Atau gitu mah kayak terus tapi ka si Dadang supados ieu terus bubuh. Ya, Ya, jangan bari bolanya. Ya mangga atuh. Itu saja yang di lapar. Mana Kang? Ya, sok lah. Dar. Urang mah jangan Kang, jangan leutik ah. Mana? Balik. Dah. Jadi ramalannya udah dia. Capek.
Ini beres atuh. Mau. Geus ge mah. Urang barami di rumah we eta mah urang di urang ieu urang pucet urang tewak. Tukang atuh. Masih